Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah palawargi tiasa tepang dangu deui sareng emang dina acara Mang Dongengkeun ngalangkungan YouTube-na Yadi Channel. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng Sunda anu kapungkur. Lalakon anu nuju dipadar ku emang teh nyaeta cariyos Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu disalin deui ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga wae urang kawitan wae kumaha jucungna lalampahanana Si Buntung Jago Tutugan saterasna teh. Mangga geura mararanco, geura ngadepong kasadayana palawargi. Kaparayun sadayana Si Buntung Jago Tutugan. Hanca anu katuna teh dugi ka tos we Kang Nana, ayeuna mah urang mulih we atuh. Dikantunkeun ku Kang Nana teh mama nangis wae. Widarma nyarita ka karna jereg-jeg karna teh hudang terus nangtung bari tungkul teu wani nembongkeun beungeut. Katayap lempang digondeng ku Widarma. Sedengkeun Wijana geus miheulaan bareng jeung Jaja. Maksudna rek terus kagadog masrahkeun karna kapasuta. Sajeroning lempang teh teu lemek teu nyarek Wijana mah. Ngaran-ngaran anu keur megung nafsu nahan amarah. Boro tadina mah geus gilig lamun anu rek nandasa akina kapanggih geus moal dibere ampun. Ari ieu kari-kari palakuna teh karna anu sasat dulur kukutna. Ari Ardasim anu tita tadi nyempod tukangeun tangkal kai barang karuhan karena geus kaboyong kuno jadi lawana manehna nempokeun bari hate deg-degan taya reureuhna ngan sanggeus abrulan Wijana jarauh kakara manehna indit gegancangan maksudna rek ngabejaan babaturanana nu aya di Gajah Ngambung. Palawargi sadayana jauh-jauh di jugjug anggang di teang lunta ti lemburna ka daerah Garut teh lain sakadar tambuh laku. Saperkara Jaja teh geus ngarasa sono kanu jadi guru nyaeta Pamurtala nu mangkukna di kandang wesi. Katilu perkara aya talatah ti pajamian nu ditepikeun ku Bah Jagur. Pokna geus ngarasa sono ka anak mantu nyaeta ka Ipah Katut Wijana. Sajabana ti eta Jaja teh boga maksud anu mandiri nyaeta rek guguru tolab elmu ka Gumilar. Lantaran ceuk Pamurtala baheula Jaja teh dikudukeun guguru ka Gumilar. Anu dianggap ku Pamurtala mah tingkat pangabisa Gumilar teh jauh aya di saluhureun manehanana memang kitu kanyataanana. Sanajan ari secara langsung mah Pamurtala jeung Gumilar tacan ngalaman patalak patutunggalan tapi sanajan kitu ari tingkat pangabisana Gumilar teh geus kanyahoan kateuleman anu netelakeun yen Pamurtala teh aya di sahanapeun Gumilar. Lantaran kitu nu matak Jaja ayeuna aya di daerah Garut. Tekungsi sumpang simpang abrulan Wijana geus narepi ka gadog puguh we pasuta Katut maeroh ka Cidabungahna karna dirangkulan bari dicengceurikan. Atuh Wijana jeung Jaja mah leos bae ka Cigasti rek bebeja heula kapat
kapaparta lantaran bisi dedepen. Bari susuganan we di jalan panggih jeung Andi rek didongengkeun lamun si Jaka lara geus katewak. Wijana mah teu apaleun lamun si Jaka pernah katewak oge ku Andi. Di Cigasti ngenong heula sapeuting lantaran awak karasa capek tos burber kaditu kadieu. Isukna baralik ka Cicapar, waktu panggih jeung Pasuta sarta paparta oge teu disabit-sabit deui ngeunaan maksud teu hadena karna ka Pasmita mah. Lantaran cek pikirna taya aya paedahna sok malah sieun nyaliarakeun tales ateul. Ari Pasuta sanggeusna Wijana jeung Jaja mulang gelendut wae karena teh dipapatahan gegedena mah mepelingan supaya karena teh pasrah sumerah kana takdir. Daek tumarima kana kadar anu geus ditangtukeun ti ajalina. Dina mapatahanana teh museur kana urusan laki rabi. Lantaran pangna karena kitu peta teh marga lantaranana mah ku ayana peupeus hate teu kalaksanakeun kauntun tipung ketambang beas ka Nyisari. Anu antukna karena luas ikhlas bibilasan mahala Nyisari sarta Ganjar. Anu hal ieu teh pikeun Pasuta mah lain deui ngarasa era jeung wirangna ku Gumilar sarta Nyi Arum. Lamun teu raskuk hadena budi Gumilar mah mana boa manehna wani nepungan bari jeung nyaluuh menta tulung ka Wijana pikeun maluruh karna. Nana, ieu Ujang, anguran mah tepungan ka ditu ka Cicapar sakalian menta dihampura. Montong aya basa era sumawona sieun da puguh pau oma ieu sakitu jembar manahna teh. Cek maeroh bari neuteup deudeuh ka anu jadi anak. Abdi ngiringnya upami ka Cicapar. Mirah nembrong. Heug wae ngan bebeja heula ka salaki Mirah. Atuh sakantenan wae abdi oge hoyong ngiringnya. Bade iraha kitu angkatna. Nyi Umi giakna keur. Ya hayo we, urang ka ditu ngabring. Masalah waktu mah kumaha abah we atuh? Cek Widarma bari ngareret ka Pasuta. Ngadenge nu hoghag teh karena mah ukur ngeluk we dina hatena mah nganuhunkeun ka Wijana anu teu nyabit-nyabit kalakuan anu geus ngajorag kanangka pait. Tapi sanajan kitu ari kudu nyampeurkeun ka Cicapar mah keheulaan. Najan geus pasti Gumilar Wijana sarta Pak Asmita moal aya gantar kakaitan tapi pikeun manehna mah tangtu moal kaduga nyogrogkeun beungeut. Ku kituna sanajan dipaksa dikeukehan diajak ka Cicapar oge manehna mah tetep mugen. Malah leuwih hade indit deui ti imah teu nanaon najan kudu terus abur-aburan oge. Atuh kabung bulang moal datang da geus pasti bakal disarusul ka mana bae teu kudu dipake pusing. Dunya teh masih lega anguran mah rek neangan deui guru nu bisa mere ilmu anu taya babandinganana. Katingali namah karena teh siga nu heueuh saregep nepi ka tarangna oge adak-adak we kana samak padahal pikiranna mah ngacapruk ka mana karep. Ngadadak manehna inget ka Nyi Tarsiah anu geus jadi pamajikanana nu geus ngabarahil sanajan bener waktu dikawin teh Nyi Tarsiah geus kakandungan tapi dah hasil gawe manehna nu sawajibna manehna kudu tanggung jawab salaku anu jadi salaki. Aksiran ayeuna teh keur ngadago-dago we meureun dumeh manehna indit teu bebeja tapi gerentesna deui. Ah da cenah dikawin oge lain kahayang aing pedah we ku dipaksa lantaran hasil gawe aing ngajadi. Jeung deui apanan si itarna oge embungeun ka aing daek so teh pedah dipaksa da hatena mah keukeuh nyantel ka si Andi. Dina diteruskeunana we ku manehna nya sina diteruskeun we ku manehna atuh pedah eta geus aya budak dina kandunganana teu jadi soal jaga oge budak mah silo moal silo kanu jadi bapa. Ku gerentesna hate karena ku kituna geus bisa dipastikeun yen manehna moal daek nepungan ka Nyi Tarsiah.
karena sama sekali teu nyahoeun lamun Nyi Tarsiah oge geus eueuh di lemburna, malah keur ditareangan ku Andi katut Ki Jantra. Tapi nya kitu lantaran Nyi Tarsiah mah teu ngabogaan baraya, jadi bingung pikeun anu manareangan kudu ka mana nyungsina. Dina baralikna deui ka hujung teh bati meunang capena we bati buar biur burber kaditu kadieu, tapi lamun nareanganana ka situ Cangkuang mah moal teu kapanggih lantaran Nyi Tarsiah teh mangpetna kalebah dinya pisan. Jelas namah kalembur lolohan anu lokasina teu pati jauh ti situ Cangkuang. Kumaha tuh Pak, itar teh geuning bet matak pikahariwangeun. Cing kinten-kintena ka mana nya atuh? Moal upami ka Ciaro mah. Ongkoh ka Pungkur mah sering ka ditu anjeunna teh geuning. Andi nyaritana bari garo-garo teu atuh, memang bener ngarasa bingung na teh. Pang-pang nama hariwang eukeur mah pangawakan awewe turug-turug keur kakandungan. Moal jangan di, moal daekeun ka Ciaro. Ceuk taksiran mah nya moal. Heures ka Pungkur mah nuju bapa di ditu sering, kapan ayeuna mah bapana oge di dieu. Manawi kitu ieu mah mohon manawi milih we nyumput di istri bapa nu sanes. Moal jangan di, moal daekeun margi bojo bapa nu di Ciaro mah beunang disebutkeun teu nyaaheun ka si itar teh. Kitu teh mah ngaran-ngaran ka anak tere atuh. Sumuhun. Terus kedah ka mana atuhnya Pak? Duka atuh jangan di. Sigana mah kanu jauh na we, pantesna teh saradak suruduk neangan nu haat. Gara-gara si Jaka we ieu mah matak si itar nepi ka luluasan incah ti imah oge. Lantaran si Jaka nu teu tanggung jawab. Sumuhun Pak, padahal itarna deui sanajan si Jaka teu daek tanggung jawab oge. Andi teu kebat nyaritana asa berat na karek ngebrehkeun karetag hatena teh. Satadina manehna teh ngemutkeun kana jabang bayi anu dikandungna. Ki Janta surti kana naon nu dimaksud ku Andi sanajan teu dipokeun oge. Lantaran geus dibejaan ku Nyi Tarsiah yen Andi teh aya karepna. Tapi ku Nyi Tarsiah ditolak lantaran hal ieu teh hiji pangorbanan anu luar biasa pikeun Andi mah. Muhun sae eta oge maksad itar mah. Ngan eta we si Jaka kacida pisan notoroganana teh. Nyaho pikieun mah tos we harita teh tong dibere ampun ya Pak. Andi nyaritana bari kakarot nahan amarah anu ngakedur jero dada. Bakuna mah ngarasa melang ku Nyi Tarsiah. Mohon jangan di, panginten tos kedah na kieu we takdirna. Ceuk Ki Jantra ngaharuk ti luar katingali siga nu sadar teh, tapi ari jejeroan mah saha anu teu baluang atuh ditinggalkeun ku nu jadi anak. Bari teu puguh ka mana-manana. Geus puguh mah ijah mah gawenangan ukur ceurik balilihan. Laras Pak, upami ninggal ka dinya mah. Tapi kieu we ayeuna mah. Wios perkawis itar mah ku abdi nyalira we di paluruhna. Bapa mah di bumi wae. Hawatos ka emak ari padangantunkeun mah. Andi akhirna ngebrehkeun pamaksudanana. Uhun kitu sae atuh, namung bade ka mana milarianana atuh Jang. Ceuk Ki Jantra ngageuri, hatena nyeredet ku pok-pokan Andi anu ngebrehkeun ka nyaah ka manehna sarta ka anak bojona anu lain dijieun-jieun. Teu acan tiasa ditangtoskeun Pak, bade ka mana-manana mah. Mung saheulaanan mah bade ka nu caket we. Leres Jang, upami bapa ngiring mah hawatos ka inung budak, tapi bapa oge tangtos moal cicingeun. Tah kitu we atuh. Ieu teh abdi mah bade permios we atuh, bade nyelang heula ka Cipancar. Andi saterusna pamitan ka Ki Jantra. Mohon mangga atuh Jang. Bapa mah moal woleh ngadoakeun mugi si itar enggal kapendak.
Sareng Jang Andi oge ulah dugi ka mendakan bancang pakewu. Ki Jantra ngarasana langsa rek ditinggalkeun teh cipanona geus mimiti murubut masihan pipi. Sami-sami Pak, Bapak mewah emak oge di dieu mugi ulah kakirangan nanaon, sareng mugi dipaparin kasobaran sareng katawakalan. Cek Andi bari ngojengkan ka pangkeng maksudna rek bebeja ka Maijah. Teu lila geus norojo deui dituturkeun ku Maijah anu rembay cimata. Geus kitu mah Andi ngaleos kalawan teu sumoreang leumpang ngagedig ngajugjug ka Cipancar bari dina ti koromah karasa ngagenok ku piceurikeun ras ku nasibna Ki Jantra saanak pamajikan. Jaka tetela anjeun teh kena ku paribasa nu asih dipulang sengit. Harita ku kaula dihampura Jaka, tapi kedeui di mana papangih ulah sambat kaniaya anjeun Jaka. Aing baris nyieun balitungan ka anjeun. Itu gerentesna hate Andi ngebrehkeun kabuleudan tekad di mana engke papangih deui. Puguh antara Hujung jeung Cipancar teh teu sakumaha jauh tekung silila oge lembur Cipancar geus katingali. Nah atuh jotar wae hatena ngageter sarta jajantungna ngadadak ratug. Beut ngadadak inget kabebene pamepes hate anu ayeuna geus jadi milik batur. Diwawaas ku manehna lamun panggih jeung Nyi Euis najan diteger-teger oge tangtu moal tahan dina gok paamprok mah piraku we teu ninggang kana babasan. Ekek lembut pupuntiran cing seredet kana ati, kageuing rasa birahi kahudang rasa baheula. Daun tuhurna tangkalna matak tambah rustras hate. Di lain-lain oge Nyi Euis teh kadeudeuh hate nu munggaran anu moal bisa dipopohokeun. Cag urang tunda heula Andi, ayeuna urang caturkeun deui Husen. Keur mah Husen teh ngabogaan sifat-sifat nu kurang hade, ngaranjal mah anu kaancikan tabeat mata karanjang ka awewe teh babari ceehan, perbawa kalakuan nu rucah nu geus ngadaki hese dipiceuna, katurug nyang hareupan pamajikan anu teu waleh nyuguhkeun buboden nu haleungheum ceudem. Taya pisan kahegaran nu matak narik hate, teu beda ti tutuwuhan anu kurang cebor. Sok sanajan ari kumawula kanu jadi salaki mah tetep sargep. Jauh tina paribasa ngijing sila bengkok sinembah. Nya munasabah lamun lila mah Husen teh jadi bosan ka pamajikanana. Karasana teu beda jeung ngagugulung boneka anu ukur benang di kuah kieu. Sagala mangga tarabaha tapi bari taya hojah lelewa mawa guliga. Memang kitu kanyataanana Husen bisa ngamilik Nyi Euis teh ngan saukur raga badagna. Badan bisa dipiboga tapi hate anu pinuh ku kageget kadeudeuhna mah geus sagemblengna dipasrahkeun kanu sejen, cindekna mah geus dipiboga ku Andi. Pikeun Nyi Euis mah ayeuna teh ngan ukur kariwaasna, ongkoh deui gambaran Andi tetep pageuh maneh ngeusian figura hate teu beunang disupadulang, teu beunang dibebenyokeun. Paribasa belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi. Cau lamping cau leuweung katinggal kokolebatanan. Komomun kabeneran tepung sanajan ngan saukur dina impian, dina lilirna teh Nyi Euis sok terus ngajentul marengan jemplingna peuting, tempo-tempo nepi ka beurang teu bisa sare deui. Atuh tumerapna ka Husen, kaayaan pamajikan siga kitu teh karasana teu beda jeung anu beungeut nyang hareup ati mungkir, anu matak nungtun jadi teu betah di imah. Keur mah kitu resep talajakna. Nya keur mah kitu talajakna, resep nganclong ka pangulinan. Ongkoh-ongkoh ngawin Nyi Euis teh lain karana hayang boga pamajikan, tapi teu leuwih tingan saukur hayang ngicip-ngicip kareueutna madu. Ngan mengamalulu ngan teu nafsu sahwat wungkul. Teu sirikna saban tempat jeung pengkolan rayap urut pamajikanana anu dikawin ngan sakadar keur kaulinan. Tapi sanajan kitu ari Pak Haji Qodir mah sama sakali teu nyahoeun kumaha talajakna Husen. Lantaran lamun kawin teh sok rarencepan paling ukur dibaturan ku Ki Jalal. Ukur ka Nyi Euis manehna terus terang kanu jadi bapana.
matak ayeuna rada hese rek ditokerna teh lantaran geus tangtu moal diijinan. Lantaran taya pisan codekana Nyi Euis mah. Dina hiji waktu Husen geus saged rek indit. Ari biasana mah mun teu ngalantrah neangan nu herang-herang teh manehna sok idak liher di imah Ki Jalal. Sok diajar main po ayeuna mah ka Ki Badra lantaran keukeuh manehna aya maksud anu teu hade ka Andi. Biasana lamun Husen memeh indit teh sok dahar heula di imah. Biasana mah sok rada beurang antara jam 8 atau jam 10-an, tapi hari tamah isuk-isuk keneh naker lantaran di imah Ki Jalal teh kabeneran keur aya pajagra nyaeta guruna Ki Jalal katut Ki Badra. Ngahaja menang neang Ki Badra ti ngontong, saja badek ngajar Husen teh oge deuk dipajukeun pikeun yang hareupan Andi. Dumeh cek caritaan Ki Badra ka guruna mah moal nepi si Andi teh. Mana Lis? Geus asak sangu teh. Kabluk teuing ngejo teh atuh. Buru-buru atuh. Husen teh sirikna sentak polotot ka Nyi Euis anu keur ngeprek di dapur. Sanes kebluk, dah sanguna mah tos asak kantun angeun teu acan ngagolak teh. Nyi Euis nembalan ti dapur bari ngareret ka salakina anu keur ngajega di lawang. Bubudena camotot haseum alabatan cuka bibit. Boyot teuing maneh mah tulis. Masak kitu-kitu wae meni ngamplang. Kayak atuh sakedap, apanan biasa oge angkat teh sok rada siang. Kalakan nembal sia mah. Buru deuleu buru. Husen molotot siga nu rek ngarakeb. Pugu wetu marapna ka Nyi Euis teh lain deui matak gempeurna mangka-mangka angeun teh kakaracur di Cipatian. Dumadakan deui pes teh seuneuna pareum. Neangan songsong hese naker teu kapanggih atuh kepoh-kepoh bae ditiupan, tapi tibatan gur hurung suluh teh ieu mah kalahkah meledug kaluar haseup atuh panon Nyi Euis teh ramisa ku cimata. Diburu-buru teh kadon dipareuman deui sia. Nah kumaha sia teh kumaha? Lele wajang Husen kalahkan nambah rempang-rempeng teu puguh pola. Sanes dipareuman Kang, suluhna teu patos garing. Cek Nyi Euis terus niupan hawu bari ingseuk-ingseukan. Heueuh, aya ku biko-biko teuing sia mah Euis. Make songsong atuh make songsong. Nu mau itu kapenak songsongna. Dasar balagog sia mah. Teangan atuh make mata. Cek Husen bari ngagejlig ka dapur sarta teu asa-asa deui jekuk bae bokongna Nyi Euis. Nya bobokong Nyi Euis teh ditajong. Untung leungeun Nyi Euis ngagentak muntang kana tarang baga. Tarang hawu maksud teh. Untung leungeun Nyi Euis ngagentak muntang kana tarang hawu. Cacakan mun teu kutu sirahna moal teu asup kana katel nu dieusi angeun. Tapi ari tuurna mah sabelah teu burung we asup kana hawu. Atuh cerit teh Nyi Euis ngagurubug sarta ngejetkeun sukuna, sedengkeun dua leungeunna masih nyepengan taneuh. Nah atuh ari seurleu teh labuh nepi ka angkarak, sukuna sabelah ngabadug biwir katel nepi ka kaseblokna ku angeun panas. Sing horeng leungeunna anu sabelah teh kana songsong anu tita tadi aya di bujureunana, atuh songsong teh ngagorolong anu ngajadikeun Nyi Euis nangkarak bengkang. Jaba suku ngadadak panas ka seblok angeun sanajan tacan ngagolak oge teu burung nerep-tep. Dasar urang kampung kalahkah loba codeka sia mah Euis. Kabena-bena teuing ai sia. Husen lain kadua nulungan anu keur usah koseh bari adu-aduhan, ieu mah kalahkah jekuk deui najong keuna kana tak-takna. Geus kitu mah manehna ngacengkang asup deui ka tengah imah. Aduh, ampun Gusti. Mana nasib teh kieu teuing. Ampun. Da ieu songsong nu haram jadah teh ari teh tadi teu kapanggih.
Ari bari karawak kana songsong maksudna mah rek dibubukeun pikeun ngalampiaskeun ka keuheuh. Tapi ras inget kapan manehna teh keur ngaburu-buru ngangeun. Atuh teu tulus antuk namah kepoh-kepoh bae dipake niupan ruhai. Teu lilagur wae seuneu teh hurung. Duh, Kang Husen, nah ka abdi teh bet ngakaya taya ras-rasan. Nyi Euis bari ngarongkong uyah heug suku anu kaseblok teh di baluran uyah. Tembong turna nu beureum balas digebrus kana hawu. Ngan masih untung katurubanku sampingna teu jadi langsung nya sampingna jadi teu langsung kena kuruhai. Teu lila angeun ngagolak gentak di wadahan kana panci. Geus kitu ngeduk sangu terus regeyang dibawa ka tengah imah dijagrageun dina samak. Ingkud manehna nyokotan piring jeung senok. Sok dituna hareupeun salakina anu tetep jamotrot. Mangga Kang, geura tuang heula mung angeunna panas keneh. Cek Nyi Euis bari terus nyician cangkir jang nginumna. Teu kudu dibejaan, kadeuleu ku urang oge. Yen angeun teh panas keneh. Cek Husen ngomongna kedingna keur taya pisan siruaneun daun. Ngaran jalma anu keur ambek teh dina ngeduk sangu teh teu jeung adeuh nepi ka piring teh mantung nyuk angeun kitu deui. Nyi Euis mah teu milu dahar cicing we bari emok cabok semut tungkul. Teu wani jauh sabab sieun lamun salakina aya pangabutuh teu hese ngawulan. Teuing memang bener geus ngarasa lapar, teuing memang kerusuh Husen teh. Nah, atuh sangu panas jeung angeun panas sanggeus dicaduk senok ambae dihuapkeun. Puguh we Husen ngakurubug teu beda jeung ngasupkeun seuneu kana sungut. Sebrot bae diutahkeun meneran pisan ka Nyi Euis anu keur manco teu jauh. Hangas. Husen teu beda jeung anu muriang. Atuh puguh we lain deui reuasna Nyi Euis teh. Keur masa tengah ngalamun jol-jol aya nu nyebrot kana sirahna. Ngagentak nyengkatkeun sirah ari breh salakina keur ngahuhuh bari nungkupan sungut. Sangam abdi oge kade Akang, eta teh panas keneh. Nyi Euis nyarita kituna bari ngeplukan remeh nu narapal dina buukna pacampur jeung bukur angeun. Hangas. Husen kalaka siga nu walah-wah weuleuh sarta teu antap parah deui karawak kana piring alas. Suur bae diawurkeun kana beungeut Nyi Euis. Aduh, ampun Kang. Nah ka abdi teh meuni kabina-bina teuing. Nuhun Gusti. Ditampi pisan ganjaran ti Gusti teh. Kang, upami tos teu misuka mah abdi teh tong dikakaya kieu. Abah, Ma, abdi tumut kasepuh teh geuning kieu buktosna. Gusti nu agung. Nyi Euis teu sirik nakotceak dengek bari maresihan beungeutna anu pinuh ku sangu jeung bukur angeun. Tong loba omong sia, kaditu rek mantong mah, jor mantong kaditu. Husen bari gejlig turun kaburuan terus ngebeng beos maksudna rek ka imah Ki Jalal. Puguh we sasap imahna Husen teh teu jauh ti imahna Haji Qodir. Ngadenge ribut-ribut sarta koceak dengekna Nyi Euis teh teu burung kadengeun ku mitohana. Ku kituna gentak Pak Haji Qodir katut ibuna nyampeurkeun. Ku kituna mah hariwang bisi aya naon-naon. Ari breh teh teu kira-kira ngaranjugna mireungeuh Nyi Euis keur nyuuh di tengah imah bari sirahna pinuh ku kejo jeung bukur angeun. Kunaon Euis? Nyai, kunaon Nyai? Kamana ari akangna atuh? Mah Haji nanya hari wes-wes heug sirah Nyi Euis teh dicengkatkeun. Duh, emak. Bruk bae Nyi Euis nyuuh kana dada mitohana. Nya, kunaon atuh Nyai teh dipahalaku salaki ieu?
Mah Haji bari ngeplukan kejo nu masih narapal dina sirah Nyi Euis, tapi batan nembalan mah Nyi Euis kadon ngaguk-guk bangun nu kanyerian nakar cipanon jibreg masihan kabaya Mah Haji. Astagfirullahaladzim, moal teu parbuatan si Husein ieu teh yo. Cek Haji Qadir bari ngocengkang ka kamar maksud narek nempo anakna, tapi eueuh da tita tadi oge kabuktian geus init. Teg wae moal salah anakna teh keur ka Imah Ki Jalal, ku kituna kajlig bae Pak Haji turun langsung muru Imah Ki Jalal. Ari jol teh bener we Husein aya di dinya keur ngariung opatan. Teuing kumaha ambekna Pak Haji harita da eta we menitut tunjuk bari beungeut euceuy ngembang wera. Mimiti jol mah Pak Haji teh ngajak balik rek engke wae di imah nanyana nakunaon sabab musababet aya kajadian kitu di imahna, tapi Husein mugen teu daekeun. Diririhan bedang diwaweleh nambalang nu antukna Pak Haji teh jadi lat bae poho. Husein teh beak bersih dicarekan malah nepi ka diancam sagala. Yen lamun ayeuna teu balik manehna rek diusir moal meunang cicing di imah. Diancam kitu mah kakara nurut kincit bae nuturkeun ka imahna Pak Haji Qadir. Waktu ditanya naon nu jadi sabab teh manehna ngajawab padu jeplak we bari ngajejeleh Nyi Euis. Ngajarkeun teh nukang nonggong ka salaki mah dititah ka hawu kaleke dina daek bari jejebris. Pokona bebeakan we ngagogoreng pamajikan. Uguh we lamun Pak Haji jeung Ibu Haji teu nitenan petalaku na Nyi Euis sapopoe mah tangtu percaya we kana wawadulna Husein. Ngan pan ieu mah kasaksian lamun Nyi Euis teh bangun kumarebna kanu jadi salaki, atuh kami toha sakitu hormatna cindekna mah eueuh codeka teu carekeun. Atuh Husein ngadon direntog dicaceleh kuduaan bari dipapatahan yen kasalahan teh aya di manehna sorangan. Saharitaeun mah memang Husein teh siga nu saregep sarta saterusna mah bari jeung lumah lemeh menta dihampura kanu jadi pamajikan. Memang saterusna mah Husein teh tara nembongkeun budi keding haseum deui, tara deui kadenge haok polotot sentak porongos. Tapi edas ayeuna mah manehna jadi langka aya di imah. Beurang peuting teh ngulayaban we teu beda jeung nu murag bulu bitis. Mun teu megog di awewe piaraanana di kadungora, manehna sok idak liher di tempat pamaenan. Hal kitu komo pikeun Nyi Euis mah matak ngadatangkeun katugeunah kana hate. Mangka-mangka ayeuna mah manehna geus mimiti sareh satekah polah nyang hareupeun hatena sagemblengna kanu jadi salaki. Puguh geus takdirna manehna kudu jadi pamajikan Husein, atuh gambaran Andi teh saeutik disieuhkeun. Lantaran sadar manehna oge kangaranan nu geus boga salaki ari hate nukang nonggong bari masket kanu sejen, apan ieu teh hiji dosa anu kacida gedena. Sanajan teu langsung mangjinahkeun oge tapi tetep wae dosa. Malah nu kitu teh bisa disebut jinah hate ari beungeut nyang hareup kanu jadi salaki ari hate ngolembar kanu sejen. Dina waktu Husein aya di imah pok bae Nyi Euis nyarita dina sawatara waktu mah hayang titirah di lemburna. Sugan we dirina pinanggih deui jeung kaberagan. Kitu komo atuh pikeun Husein mah teu beda jeung ditonjok concot. Haget pisannya tujuan najan ari dina hatena mah teu buru ngahelas mireungeuh kaayaan nu jadi pamajikan ayeuna. Oge mun ditilik waktu pok-pokanana bebeja, Nyi Euis teh siga nu bener-bener madep ka manehna. Ku kituna manehna boga angkeuhan lamun engke di mana Nyi Euis geus cager sabihara sabihari sarta geus tembong bubudena madep ka manehna pasti bakal dibawa deui ka leles. Memang ari duriatna mah kacida gede ka Nyi Euis teh. Atuh dina bralna Nyi Euis miang ka Cipancar teu wudu anu nganteur teh mending ngaleut. Sajabana ti Haji Qadir jeung bojona Husein oge merlukeun jajab. Atuh tatangga ngahaja ngabring Pak Haji Qadir ngajejerannya eta ngajaga bisi kolot Nyi Euis salah tarima. Engkoh lain deui hariwangna lantaran mireungeuh waruga Nyi Euis teh pan sakitu ruksakna.
Hal eta teh boh Haji Sobana boh bojona geus nyarahoeun lantaran sok ngalongokan kaleles, tapi perlu we ari di jajaran mah pikeun ngajelaskeun maksud anu sabenerna naon sababna pangna Nyi Euis datang ka Cipancar. Kitu nama Haji Qadir teh teu tinggalin tina temah wadi nuji jaga teh bisi aya mamala anu teu dipikahayang. Waktu rombongan daratang kabeneran Jangdana mah keur teu kasampak lantaran manehna mah keur indit maturan Adria ka Cikembulan nguruskeun pesenan bako. Atuh dina waktuna balik teh semah-semah geus baralik, Jangdana lain deui ngarasa kagetna ningali waruga nu jadi adi sakitu ruksakna. Ongkoh manehna mah atah anjang nakar kanu jadi dulur teh tara pirajenan ngalongokan. Atuh indung bapana tara pirajenan cacarita lamun tos ngalongok ti leles teh. Ti ditu mah ngaragangan bisi aya kategenah nu katampa ku Husen. Dak Jangdana nanya ka kolotna tapi teu meunang jawaban anu nyugemakeun. Atuh dak nanyakeun ka jinisna sarua deui Nyi Euis oge ngabige teu daek nerangkeun nu sabenerna, cukup nyebutkeun gering we. Ayeuna balik teh maksudna ngadon titirah. Tapi dijawab kitu teh keukeuh we Jangdana kurang sugema eta bakuna mah mireungeuh bubudena Nyi Euis waktu nyarita bangun ka Cidabalang-sakna. Beda tina keuretan beungeutna. Najan disumput-sumput oge ebreh tina juru-juru panona anu ngagarenang. Kumireungeuh kitu oge geus teg bae Jangdana teh boga sangkaan yen nu jadi adina teh tangtu dinyeri ku salakina. Nya bae Jangdana teh jadi keuheul ras inget kana caritaan Husen baheula waktu mikahayang ka adina teh pok-pokanana apan sakitu haripuna sarta totorosol bari kekeureuweut. Kasurung kurasa panasaran isukna kalawan teu bebeja heula ka kolotna. Belenyang bae Jangdana indit kaleles maksudna rek ngadatangan imahna Husen. Tapi barang jol kasampak Husen keur eueuh malahan imahna ge dikunci. Belenyang ka imahna Ki Jalal teu wanian ngadatangan imah Haji Qadir, datang ka imah Ki Jalal meunang beja yen cenah Husen teh keur ka Kadungora jeung Ki Badra. Kapalang lengkah piur wae ka Kadungora. Kabenerana teh aya nu nuduhkeun masih kawawuhan manehna. Husen keur nganjang di hiji imah. Ari heug teh didatangan lain deui matak ngaheabna kasampak teh eta Husen keur megod jeung awewe piaraanana. Turun sia Husen. Paingan adi aing sakitu ruksakna sia. Da geuning ku sia dinya nyeri koplok. Turun sia. Jangdana jongakeun tawang we bari turun kaburuan waktu maregod Husen keur paduduaan jeung awewe sejen di jero pangkeng. Ke heula dana. Sungo teh ulah di Umar teuing euy. Sing sopan deuleu di imah saha ieu teh heuh? Di mana ieu teh? Bari ngecerelat nuturkeun turun kaburuan. Alah, sopan-sopan mata sia. Lantaran sia mah teu beda ti binatang Husen. Palawargi sadayana bakat tingku geus teu kuat nahan nafsu sabrut wae Jangdana teh ngiripkeun tonjokan anu bolos strong kosong da puguh manehna mah taya kabisa. Aleh, rek ngajago sia teh kaing. Kadieu ari hayang dipetaskeun mata beung teh sia hah? Ceuk Husen anu ayeuna mah geus boga pangabisa. Ngagentak manehna malik ngerong beletak pigeulang Jangdana diketig. Jrot. Peurup kenca Husen nyayang kana gado. Jangdana ngagero bari ngalangak. Hiuk peurup katuhu Husen nyuruntuh jebrot ngahancak kana careham. Puguh we sageplakan oge Jangdana teh jojo ripuh nu antukna manehna ngageblag nang karak bengkang. Getih merebay tina sungutna tayohna bae aya huntuna anu coplok. Tah kitu sia akibat jang nu kurang ajar teh. Ulah dikira keuyeub apu si Husen teh ayeuna mah.
Ayo hudang deh, lamun nyata sia lalaki kopta rek ti tukang rek ti gigir awak aing geraragap. Cek Husein bari melak cangkeng bari irungna rebeh lantaran kareret kibadra ungek ngebrehkeun pamujina. Kuniang jangdana hudang bari hate mah lain deui ngarasa kaget lantaran Husein teh ayeuna mah aya pangabisana. Tapi sanajan kitu manehna teu ujug-ujug kapok sarta teu antapalah deui sabrut wae manehna ngarontok. Atuh Husein rikak ngagilak kagigir bari ngahembatkeun leungeunna. Jebrod temis deui ngahancap punuk jangdana ku dampal leungeun anu disangigirkeun. Habak beteungna dipeset ku tuur porolo utah jekok iga burungna ditajong. Jangdana ngagerung deui bari ngagedebut gogorentelan adug songkol. Monar sia dana. Husein bari jeung maksudna mah jangdana teh rek tulus diluluh. Geus teu mikirkeun deui yen eta teh dahuanana lantaran geus kapikiran sanajan kumaha oge manehna jeung pamajikanana tangtu bakal papisah. Sabab tangtu kalakuanana piraku teu dibejakeun ka Nyi Euis. Ongkohna jan pegat oge teu nanaon teu berat teu sing. Baheula oge lamun teuras kunu jadi bapa mah Nyi Euis teh meureun geus diserahkeun deui. Tapi maksud Husein rek nyiksa teh teu kalaksanakeun lantaran aya nu ngacorelat ka hareupeunana saterusna ngabedega ngahalangan jangdana. Sing horeng Mad Tasim nu ti barang prung oge nyaksian kabeneran manehna ngaliwat kalebah dinya. Oge sabrehan apaleun ka jangdana anakna Haji Sobana urang Cipancar. Sabar Ujang, sabar Ujang. Teu sae ngalajur nafsu, sabar. Mad Tasim ngelingan. Saha sia teh hah? Nu rek andon suka bebela ka si Dana? Husein molongos ka Mad Tasim. Punten, teu pisan-pisan, mang mah ngemutan wae, teu sae nyiksa jalma teh. Komo deui ieu mah lawan Ujang teh taya pisan pangabisana. Mad Tasim keukeuh ngelingan. Paduli sia, nu sejen teu perlu lu piung deuleu. Na di dinya teh badegana si Dana kitu. Husein patana teh pepeuleukeuk nakar. Lain badega lain dulurna, lain badegana. Kaula mah ngelingan we. Ngelingan. Jangdana mah taya pangabisana jeung tibatan bisa ngalawan mah kalaka binasa. Cek Mad Tasim nyaritana rada heuras geuleuh ku papetana Jang Husein asana teh umaing pisan. Sor atuh ari rek maju Mas ya. Aing ngarasa aya pangabisa mah keur ngaganti si Dana. Husein kalakah nangtang pamikirna ieu jalma teh sakali dibere jurus timbangan tenu kahiji oge moal teu ngajongkeng. Nang tangka saha andika teh? Asa suabeun teuing. Mad Tasim geus mimiti naik getihna asa teu ngeunah dihampas ku budak satepak. Padahal manehna di kadungora mah beunang disebutkeun saehuna, jore-jore oge ngamuridkeun. Aing teh kolot, na teu diwarah tatakrama ku kolot sia. Cek Mad Tasim. Nyaho kolot. Tapi sabae nu rek pipilueun ngandung hati sarua jeung sosoroh diri. Jang Husein meuni asa jumago pok-pokanana teh matak ngahudang amarah. Teu sangka aya anjing babaung disungut mau. Mad Tasim nyaritana pinuh ku kecapannya celeh anu matak ngahudang amarah Husein. Atuh lain dikieu ngentabna Husein teh ngarasa dicaceleh teu apaleun yen manehna teh muridna Ki Jagra ti ngontong kitu anggapanna Husein harita. Aduh gagabah siahnya capek teh sugan hayang dibebekeun ta sungu teh maung ompong ka dieu sia. Cek Husein bari teu antap parah deui manehna nyabrutkeun peureupna dina jurus timbanganten anu teu kurang hebatna lamun digunakeun kuno geus mahir mah.
Tapi da ieu mah cacak digunakeun kunu kakara leleng kahalu. Mata sim teh ukur ngakilakeun badana saeutik bari kuda-kudana mah tetep dina tempatna. Hiu beletak bae pereupna diteke puguh we Husein teh nepi ka ngerepeng bari ngagurubug reuwas. Tapi pereup kencana mah terus nyuruntul rek ngahanca careham. Mata sim rikat mapagu pereupna duk dua pereup diaduna atuh ari goak teh Husein ngoceak teu beda ti bolon anu seureud nya teu beda ti bolon anu diseureud engang. Koleang kebut wae badana labuh kadorong ku tanaga benturan leungeun tukang es. Heuh ieu mah pipilueun wae ieu tukang es keur rame teh ieu. Duh hapunten nya palawargi ieu waktosna parantos teh nyekapan cag heula dugi ka dieu nya urang teu neundihan heuleum hieum tuna dihanyuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang disamper deui. Mung sakitu anu tiasa kasangakeun ti Mang ampun paralu nu kasuhun wening galih nu dipamri hampura-hampura anu diteda. Mang amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.